SK aing mah cangkel di rumah tangga jeung kumaneh. Cangkel kumaha barudak. Atuh geus 35 tahun urang mah jalan di tempat kieu keneh mah. Batur mah geus kabeuli ieu kagade itu urang mah kieu bae mah cara angkeling rumah tangga jeung kumaneh mah. Atuh pan baheula ge dia ainem mah. Salah kena polong teh. Tadek sakali polea. Laju hayang kumaha dia aing mah kieu bae maka aing mah hayang ngeureunang da hayang pipisan bae mah atuh talak mah boga dia aing mah teu burung dipilihkeun waringa dipenta mah. Tungtung nama angeusan eta rumah tangga. Menang saminggu karasa ku pamajikan budak eta bapak da dia horeng bodoh gelo oge. Baheula mah keur aya bapak da dia sok boga bae eta hulu balugan jeung ngeubuh ucing-ucing bae mah. Ieu malah horeng eta loda dia manfaat mulai karasa. Barang geus kitu datang musim hujan, rengna geus pararobo, kentengna morosot diajul eta ku si Rangda ku tukang sapu, kenteng teh lain ngaluhuran ka langah hadapan. Mun aya bapak da dia meunat. Dua datang cai usim nyawah nu baturna geus dipacul, geus dikalektor nu kumaneh mah galangan age bejat. Dienahan ku sorangan teu katanagaan diborongkeun ka batur teu boga duit karak nyang haina kursi rombeng kalau sudah tiada. Kuring ngaranna Samsudin ibu-ibu. Weh Samsudin yo. Samsun matahari tadi teh nya. Din agama jadi sajan beungeut doang kieu cek logat mah ieu kulabah matahari agama ieu. Iya mah min kamu lamun taraweh waladhdallin nya harusnya salah. Sebetulnya itu mengganggu konsentrasi imam. Cek imam nu maneh sorana belah mana kuainya hah coret beureum kuainya. Harus dia yang bener mah untuk kabila-bila teh waladhdallin amin berirama enak. Daek aing kakobong asal sabulan 3 juta motorna PCX 160 HP-na Promax 11 ieu mah dak lainna mah santrek ya. Berhubung hayang kalau teu boga anak nu boga ilmu dilaksanakeun beceng jangankan 3 juta 4 juta berangkat datang ka kobong menang sabulan balik bebeja hayang kawinan. Kenapa? Karena ada yang tidak bisa dikirimkan. Bener tuh? Bener, sanajan gaji 10 juta nu di jero calamana mah tetep teu bisa dikirimkeun. Gitu. Dipencet tina WA jelot bobogaan moal eta nu tukang ngudud coba dina poe Jumat lain ramani kalah ngudud cek pamajikan kan ramani kalah jam 11 ngudud heula anggeus mandi lain ngerasa baju ngudud deui beri lempang ka masjid ngepel ngudud datang ke teras masjid lain geura asup salat tahiyat masjid itikaf ngudud deui cek kiai budak atuh geura asup geura itikaf kagok kiai 500 keneh cenah kagok mentak ulama ku pamajikan dicarekan geus ka ulah ngaroko bae ganti ku permen maka digantilah ku pula ku permen barang diseungeut teh hurung-hurung atuh ganti deui kana rokok. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatidil kiram, hapunten tetiasa ditata satu persatu, di absen hiji per hiji, anu parantos nampi kemuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, para al-mukarramun, para kiai, mugia Allah subhanahu wa ta'ala dipasihan panjang yuswa anu barokah, diberikan rezeki halal jembar tur barokah, diberikan keturunan yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya doakan alimil ulama paling utama didoakan pangpayuna? Karena simkuring pernah nelaah hiji hadis di mana Kangjeng Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bertanya tentang alimil ulama, bertanya tentang para kiai. Saha ari para kiai, saha ari para alimil ulama? Dijawab ku malaikat Jibril, al ulama warasatul anbiya, hum siraju umatika fid dunya wal akhirah, tuba liman arafahum wa wailu liman ankarahum wa abghadahum. Bahwasannya para alimil ulama, para kiai adalah pewaris di golongan para nabi. Keberadaan para alimil ulama di tengah-tengah masyarakat diibaratkan hum siraju umatika fid dunya wal akhirah, diibaratkan obor nunyaangan, lentera yang menerangi umat anjen Muhammad di dunia wal akhirah, di dunia jeung di akhirat. Tuba liman arafahum, berbahagialah bagja temen jalma anu resep wauh campur gaul jeung para alimil ulama. Tapi sebaliknya, wawailul liman ankarahum wa abghadahum, celaka hidupnya, lebih-lebih nanti di akhirat manusia anu jauh bahkan benduka para alimil ulama. Mudah-mudahan ada cahaya hidayah di hati orang, resep dihijian cacampuran yang para kiai yang para alimil ulama. Alhamdulillah, orang dia resep ke kiai, woi, orang dia resep ke kiai, kana naona
Karena naon euy? Karena ilmuna. Kudu resep urang ibu ka para kiai, ka para santri. Salah sahiji tanda ciri bagjan jalma hirup di alam dunia adalah resep hijian cacampuran jeung para alimin ulama. Arba'atun min sa'adatil mar'i, aya opat ciri jalma nu hirupna ka bagjan di alam dunia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, nu kahiji boga pamajikan solehah. Bagjan eta mah henteu cerewet, henteu renget, teu loba pamenta, loba ngadoakeun, pasti salakina cabeuran. Tapi lamun renget cerewet loba pamenta, salakina loba kageringan. Kunaon sababna loba kagering? Ya sebab biasana penyakit itu datang bukan hanya dari pola makan, tapi dari juga pemikiran. Bener toh? Benar. Pemajikan loba pamenta, darah naik, kolesterol naik, asam lambung naik, ngeyeungkeun. Daurah boga pamajikan solehah, bagja hirup di alam dunia alahbatan boga masakan eron. Beneran kah? Sebab ad-dunya mataun wa khairu mata'iha mar'atun solihatun. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Alhamdulillah, ieu dongna saroleha kabeh ya. Bikang mawon soleh. Yang kedua, ciri jalma nu hirupna ka bagjan di alam dunia wa auladuhu ibraran, boga anakna balalageun. Cakolotna masantren sabenerna, cakolotna sakola sabenerna, masantrenna henteu ngalaeupan. Aya nu masantren ngalaeupan. Daek aing kakobong asal sabulan 3 juta, motorna PCX 160, HP-na Promax 11. Ieu madak lain masantren ya. Berhubung hayang kalau tia boga anak nu boga ilmu dilaksanakeun meceng, jangankan 3 juta, 4 juta berangkat datang kakobong menang sabulan, balik bebeja hayang kawinan. Coba bagjan teh tah boro-boro darah tinggi deui bah, boga anak anu balalager masyaallah ka bagjan hirup di alam dunia. Nu katelo ciri jalma nu hirupna ka bagjan di alam dunia nyaeta cacampurana jeung para alimil ulama jeung para kiai. Saminggu sakali, sabulan sakali menyempatkan diri hadir di pengajian gitu ya. Ieu mah kudu mus ka kebon deui, ka sawah deui make baju romeng, ka kebon deui, ka sawah deui modar teh jelema. Coba pengajian make baju endah, make baju bagus gitu, saminggu sakali hihijian jeung ulama. Karena pergaulan eta membawa kana tabiat masing-masing. Lamun orang bergaul jeung para kiai, insya Allah bakal menang barokah. Lamun bergaul jeung anu naon ngaranna tukang pagawean mungkar, urang bakal kabawa goreng. Sebab pergaulan mah doang angin, Bapak. Angin eta lamun niupna kana minyak ka ameuna sengit, lamun angin niup kana liang tai ka ameuna bau. Jadi kumaha pergaulan ngahiji jeung para alim ulama, insya Allah bahkan Luqman Hakim kieu amanatkan jadi putrana, ya bunayya
idza ra'aital qauma yadhkurunallaha fajlis ma'hum ceng kasep ketika anjeun mangi hiji kaum anu berkumpul sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum pangajian ge sarua zikir bae fajlis ma'hum maka ikut duduklah bersama mereka. Kenapa sebabnya? Fa innaka in taku aliman yang pauka ilmu seandainya engkau punya ilmu maka ilmu anjeun bakal manfaat. Wa in taku jahilan yu'allimuka maka lamun anjeun bodoh anjeun bakal dipagahan ku eta kaum. Bahkan ketika Allah nurunkeun rahmat ka eta kaum urang bakal kabagian rahmat ya Allah syariat kumpulan jeung jalma anu zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana kumaha sebaliknya? Wa idza ra'aital qauma la yadhkurunallaha fala tajlis ma'ahum. Ketika engkau melihat kaum berkumpul tapi lain zikir ka Allah Subhanahu wa taala tapi keur ngalalanggur keur maksiat, fala tajlis ma'hum jangan ikut duduk bersama mereka. Kenapa? Sebabnya fa innaka in taku aliman la yang bauka ilmuka lamun anjeun boga ilmu moal manfaat. Kumaha lamun anjeun bodoh yazid gagoya bakal nambahan perbuatan dosa jeung kalacurarana. Bahkan ketika Allah bendu ka eta kaum urang bakal membendu ti Allah syariat ngahiji jeung jalma anu lain zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu malah ngilang ngahiji jeung para kiai menang rahmat, menang barokah, menang berkat. Geus marenang berkatna. Alhamdulillah. Lamun nangtung kula encok. Kamari kula mentas ngenong di rumah sakit saminggu di Malingbing teu bisa lempang ya kula doakeun supaya liweur deui. Gitu. Hadirin sadaya rahimakumullah. Kumaha tadi teh urang mangih jalma anu berkumpul tapi lain zikir ka Allah, boga ilmu dan kikus nadi. Aya nu keur gaple, aya nu keur main kerambol. Cekikus nadi, coba geser dah, abah ge baheula tukangna yo. Barang geser teh pandina kerambol dina gapleh mah teh lok aya mudah-mudahan kiai urang awali ku maca bismillah supaya barokah. Moal. Bahasana ge modar jeung kacepet. Neuk mitoha, neuk kumaha modar dia kuai gitu mitoha. Modar bae ka mitoha. Gitu. Eta layang pauka ilmu ka moal manfaat ilmu kikus nadi kunaon sebab memeh gapleh moal hadarat heula moal gitu moal balik ke cek batur dak kiai stres deuleu tah ya hadirin sadaya rahimakumullah eta mata kurang hijian kecampuran jeung para alim ulama insyaallah urang bakal barokah insyaallah yang terakhir ciri jalma nu hirupna kabagjan di alam dunia warizquhu fi baladihi mata pencahariannya ada di kampung sendiri berangkat jam 6 pagi datang jam 6 sore berkumpul bersama keluarga cagerna kanyahoan geringna kanyahoan cek paribasana biarpun dagang cilok yang penting tiap malam dagang cilok bagian kumaha nu di luar negeri gajina 7 juta sabulan ngiriman 10 juta sabulan oke boleh silahkan tapi kurang bagian cek agama. Kenapa? Karena ada yang tidak bisa dikirimkan. Bener bener sanajan gaji 10 juta nu di jero calamana mah tetep teu bisa dikirimkeun gitu dipencet dina WA jelot bobogaan moal itu jadi mudah-mudahan orang dia hirup masing bararagja amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kepala Desa Sadua-Dua Bapak Rohmat Peciluhur yang Bapak Kepala Desa Cisarap anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan aranjeuna sing dipasihan kesehatan panjang umur jadi pamarentah anu adil amanah tur bijaksana amin ya Rabbal alamin.
Kemudian bapak-bapak anu hempak merbayaksa nu di mana-mana hadir dina penting ayeuna anu sakedahna istirahat tapi ayeuna kumpul di tempat anu mulia munggu Allah dalam rangka merayakan memperingati hari lahirnya Nabi urang sadaya. Mudah-mudahan hadirna urang sing dicatat ku Allah urang teh menang syafaat dina poe kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak sadayana mudah-mudahan menang topik serta hidayah. Amin. Naik ngalaksanakeun ibadah terutama sholat 5 waktu serta berjamaah. Amanat ka bapak-bapak amalan ulah ngendatang kana waqalu sami'na. Kumaha di dieu bah? Qalu sami'na. Aneh. Wa qalu sami'na wa qala ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bararik digor senal. Ulama baheula subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, diteruskeun ka ditu kana roda 5 segala macam. Minggal jadi roda 5 ka ditu Pak. Ya. Tidinya imam ngadoa di pangimaman. Kunaon ngadoa? Karunya sebab imam diibaratkeun jelema anu pinter naik kana tangkal buah anu ngeunah, sementara makmum diibaratkeun hayang beuki kana buah tapi teu bisa naik. Digebrek-gebrek ku imam di pangimaman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li aqrabaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wa amwat. Mululuk raragagan tinggal mulungan ku makmum. Kumaha mulunganana? Amin amin amin. Ieu mah naik teh becus mulung teu daek. Mun di kami ngaranna takdul muti bah, mun di kami tapi na jelema ngedul barang hakan beuki. Aminan kurang doa imam ya pulungan. Kumaha ngaminanana? Ngaminanana anu endah akna panjang mina panjang tinggal tulisanana amin amin amin. Kitu eta kalimahna eta lapatna. Iya mah, min, min, kamu lamun taraweh, waladhdallin, nya harusnya salah. Sebetulnya itu mengganggu konsentrasi imam. Cek imam nu mana sorana belah mana kuainya, hah, corek berem kuainya. Harus ya yang bener mah untuk kabila-bila teh waladhdallin amin berirama enak. Aminan doa imam leungeunna diangkat wayu sanura yadaini tahiraini hatwa mangkabai cenah gelek sunah leungeunna diangkat ketika amin nah beneran tak urang tujung ramok teh lurus jeung tak angkat leungeunna. Ulah iya tinu dina hajat, dinu mulud, dinu tahlil, araramin, leungeunna narumpang bae dina hulu tuun. Gimana kan? Aya nu diangkat nukuk sungut. Aya nu diangkat beri micenan teh kuku. Amin, amin. Atuh aya sama daek, nu endah. Aminan doa imam kurang hadirin sadaya. Salatna berjamaah karena salat berjamaah dibejakeun ku para kiai, diwartoskeun ku para santri, ganjarana 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Belum ada fadilah yang lain. Barang siapa yang rutin berjamaah nu kahiji bakal dijembarkeun rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua anu rajin berjamaah bakal dibebaskeun tina siksa kubur. Nu katilu bakal ngalewat di jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatib. Yang keempat akan menerima buku amal dengan tangan kanan, menandakan orang tersebut ahli surga. Alhamdulillah. Itu padilahna. Tecan anu rajin disiplin berjamaah makana waktu lain deui diutamakeun ku Allah dina poe kiamat.
Idza kana yaumul qiyamati yasyuruhumullahu qauman wujuhuhum kal kawakib. Ketika terjadi hari kiamat aya kaum nu digiringkeun wujuhum kal kawakib, wajahnya bagaikan bintang yang gemerlapan harurung saja di alam dunia na kulemek doang jubur saeng burung di ditu mah. Patakul malaikat maka bertanya malaikat ma amalukum naon pagawean maraneh kabeh. Ngajawab eta kaum kunna idza sami'nal adana kunna ila taharati wal wudu'i wa la nastadilu bil ghairi. Kami ieu nu matak benang pangkat siga kieu ketika mendengar suara adzan tanda masuk waktu salat kami tinggalkan semua aktivitas, kami bebersih, kami berwudu, tidinya kami berjamaah. Kitu bae kami mah sampai kapae. Atuh yakin. Ai urang ngapangeun kararabok bae. Kerenyeun pabinihan kadang nu agan Allahu akbar Allahu akbar kagokna kieu sameter deui jadi karena lacau sawit Allahu akbar Allahu akbar dua patang deui kagok cenah komo eta nu tukang ngararudun eta nu tukang ngudun coba dina poe Jumat lain ramani kalah ngudun we cek pamajikan ka ramani ka jam 11 ngudun heula. Angos mandi lain ngerasa baju ngudu deui beri lempang ke masjid ngepel udud datang ke teras masjid lain ngera asup salat tahiyat masjid itikaf ngudu deui cek kiai budak atuh urang asup urang itikaf kagok kiai 500 keneh cenah kagok mentak ulama ku pamajikan dicarekan geus ka ulah ngarokok bae ganti ku permen maka digantilah ku pula ku permen barang diseungeut teh hurung-hurung atau ganti deui kana rokok tehurung ku permen. Hadirin sadayana rahimakumullah berjamaah tidinya aya deui kaum nu digiringkeun wajahnya kal qomar naon qomar siga bulan anu terakhir wa qauman wujuhuhum kasyamsi aya deui kaum nu digiringkeun dina poe kiamat wajahnya kasamsi bagaikan samsun nang samsun matahari doang mata poe cek malaikat ma amalukum nang pagawean maraneh kunna nasma'u nida'atil masjid kami mah ngadenge adan tertos di jero masjid nu tukang adan mah teu can datang kami mah geus suluk nungguan tukang adan eta wajahnya bagaikan samsun nan samsun matahari mata poe kuring ngaranna Samsudin ibu-ibu weh Samsudin yo samsun matahari tadi teh nya din agama jadi sajan beungeut doang kieu cek logat mah ieu kulabah matahari agama ieu cek logat mah punya istri namanya Nur Laila cahaya malam ai kitu budak cok batur mana teuing anakna cek ikus nadi kurung herang nyak celekan tina ceulina ari banget anak mah ulah didelep tina ngaran bapa jeung indung deuleu bae banget bapana moal pati geulis anakna ge moal. Ibu hadirin sadaya rahimakumullah para ibu-ibu halaladin hayang dihormat ibu-ibu yang saya hormati mudah-mudahan ibu-ibu sing menjadi ratu bidadari di surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin kenceng jasa ya, didoakan kusim kuring jadi ratu bidadari ibu-ibu ngan cukup ku amin ada jalan ada solusi kudu kumaha supaya kami jadi ratu bidadari ya. Ayu mamra'atin idza salat khamsaha wa shamat sahraha wa zakat malaha wa hafadat ba'laha wa ata'at ba'lata wa hafadat farjaha wa ata'at ba'la takulu min ayyibabil jannah. Ibu-ibu bila mana sok salat 5 waktu puasa bulan Ramadan zakat bila nisab haji bila mampu kehormatannya dijaga taat kepada suami pintu surga yang 8 terbuka untuk ibu-ibu alhamdulillah salat osok puasa osok zakat osok haji geus kehormatan dijaga nan kehormatan bobogaan tidak diberikan kepada laki-laki lain selain suami. Iya masalah laki di Malaysia, salaki di Hongkong, kumaneh di belah dia. Weh, sanu hayang kami kerkosong ya. Medan lepas.
awas nu ada eta. Kehormatannya dijaga. Taat kepada suami, pintu surga yang 8 terbuka untuk ibu-ibu. Puasa osok, salat osok, haji geus, kehormatan dijaga. Sayang-sayang kadang-kadang kasalaki henteu nurut, eta anu ngajadikeun ibu-ibu teu tulus jadi bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala. Oh, mau ku zaman kuari mah ibu-ibu bisa naik motor teh nek ngendong kan mana anak geus didangdadan samara beungeut geus diwadahan. Janaka kami nok ngendongnya kan macan kaur-kaur diizinan motor nada geus digas krepet be uslong gitu. Eta salaki namun teu isin kata tangah hayang numukan kaca sabenerna. Teteh ngendong di rumah teteh di saminggu di itu atuh sapeting 2 peting. Quran tamat, tahajud dilaksanakeun, yatim disedekahan, tapi teteh balik isuk-isuk mamangul dosa kunaon sababna? Sabab tanpa izin suami. Mantak suami mah bodoh, gelo, kereheul, hideung, eta syarat teteh asup ka surga. Ulah sok protes, ka aing mah canggel di rumah tangga jeung kumaneh. Canggel kumaha barudak? Atuh geus 35 tahun urang mah jalan di tempat kieu-kieu keneh mah. Batu mah geus kabeuli ieu kagade itu urang mah kieu, bae mah cara angkeling rumah tangga jeung kumaneh mah. Atau pan baheula lagi dia ainem mah salah kena polongo deh tadek sakali polea laju hayang kumaha dia aing mah kieu bae maka aing mah hayang ngeureunang mah hayang pipisan bae mah atuh talak mah boga dia aing mah teu burung dipilihkeun wae ngadipenta mah tungtung nama angeusan eta rumah tangga. Menang saminggu karasa ku pamajikan budak eta bapak dari horeng bodoh gelo oge. Paheula mah keur aya bapak dari sok boga bae eta hulu balukan jeung bubuh ucing-ucing bae mah. Ieu mah horeng eta lodan yang manfaat mulai karasa. Barang geus kitu datang musim hujan, rengna geus pararobo, kentengna merosot diajul eta ku sirangda ku kekang sapu, kenteng teh lain ngaluhuran ka langah hadapan. Oh, mun aya bapak dari amanat. Dua datang cai musim nyawah nu baturna geus dipacul, geus dikalektor nu kumaneh mah galangan age bejat. Dienahan ku sorangan teu katanagaan diborongkeun ka batur teu boga duit karak nyang haina kursi rombeng kalau sudah tiada. Aing teteh mantage bodoh gelo kereheul hideung salaki urang mulyakeun hargai syarat asup ka surga laguna mah teh nu eta bae teu kesekeun sampai ka modar. Jateteh menang deui nu gagaheun teh tajah henteu jatetehna ge teu pati gagah. Maslah nu saimbang bae. Nu penting masalah labarnya. Sing salah labar insyaallah ibu-ibu calon ahli surga. Alhamdulillah. Para pemuda hadir, pemuda hadir. Para pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan cek selenting ieu teh kegiatan ieu didukung oleh para pemuda. Mudah-mudahan jadi pemuda berilmu, beriman dan bertakwa meneruskan perjuangan para kesepuhan menjadi regenerasi yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kumaha nu dingaranan pamuda kitu budak? Jak dina said laisal fata mayamutu fil firasi walakinal fata mayamutu fil kitali. Lain pemuda nu paeh di pangheesan akan tetapi pemuda yang mati di medan perang kitu ieu mah pemuda hees barang hees penting hees boga wiridan wiridan mana wiridanna maroko ma bensin ma pulsa maroko ma bensin ma pulsa boga wiridan mah eta doang eta mah lain pemuda nya. Pemuda yang mati di medan perang cek orang pamatang kendal dak dijagi sukma hayu orang nganjang gelut masih dikembikang sugan pae lain gitu coy. Artinya pemuda mati di medan perang sing-singkan lengan baju
ketika ada kegiatan sosial, PHBI, keagamaan, muludan, rajaban, ngabangun musola, ngabangun masjid, pemuda berada di garda terdepan. Pemuda wah iya pemuda dia gagah menjadi motor penggerak ayana mauludan di dia. Mudah-mudahan tahun depan tambah semarak dan semangat, amin ya Allah ya Robbal. Pak muda sing-singkan dengan baju kudu bararoga ilmu, kunahan kudu boga ilmu, sebab ilmu jadi perhiasan yang sangat berharga. Ta'alam fa inal ilma zainu li ahlihi, kudu guguru anjeun kana ilmu, sebab ilmu bisa menghiasi siapa saja yang memilikinya. Irung pesek moal kadeuleun ku mikang, buk jog-jog moal kadeuleun ku mikang, kulit cideung moal kadeuleun ku mikang. Lamun boga ilmu, kalau wajahmu tidak bisa menolong, setidaknya isi otak dan isi kantongmu yang harus bisa menolongnya banget. Sabaraha pangarti eueuh pakaya eueuh atunya naon kahayang mingaloya gitu. Cek orang kreatif wajah jelek dimaafkan kalau kehidupannya mapan gitu saja. Iya mah banget tepati bagus pakaya tepati loba kahayang bisa gugunung tange kula dalam bentuk masandran yang banget dong kieu enggak ada yang kok kepangi itu bertanyakan kaki Kusnadi itu lah. Iya mah alhamdulillah jauh-jauh saya dari Sukamaju. Pak Kiai ada acara maulid Nabi di mana? Di Pematang Kedal. Ada waktu siap sekula. Alhamdulillah kula datang. Alhamdulillah. Pemuda neangan ilmu, pemudi sarua bae neangan ilmu. Komo pamudi maneh galelis. Lamun anjeun hayang ningkatkeun harga diri, aranjeun kudu boga harga diri. Perempuan itu harus seperti bunga di tepi jurang, mudah dipandang tapi sulit untuk dipetik. Gitu mikang mah. Gitu. Enaon? Oh, atuh di jalan ya wajar mah. Jalan kumaneh enggak tahu. Awe mah gampang neng, lamun engke salakir neng jodoh neng hayangna anu sakelas jeung kumbang jadilah bunga. Lamun hayang nu datang nang ke sakelas dalar hejo jadilah tahi, gampang bikang mah. Artinya lamun urang masantren nutup aurat jadi ustadah engke nu datangna santri. Tapi lamun neko-neko mukni merengan jeung anjingna loma totonyokna bujalna kadeuleun nu datangna laeur hejo. Ulah gagaba. Hadirin sadaya rahimakumullah. Ieu sambil menunggu guru urang Abah Haji Muhammad ZA nya. Sareng kelencan. Dan sering urutan didinya canggel mah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, dina penting anu sangat istimewa, orang bisa berkumpul, bermuajahah, bermusyafahah dalam rangka memperingati hari lahir junjungan orang sadaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam mudah-mudahan tercurah limpah ke Nabi orang sadaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Canggel kula diupai. Urang kuari keur memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang Kendal tibareto keneh dikumpulkeun sedekahna. Aya nu jadi donatur nya. Aya kula anu ngadonatur ya. Dibayar ku kabehan. Oh. Hadirin sadaya, urang dia kami ieu capek ya ngagiling newakan hayam mencitan hayam kukumpul di bareto coba kami bere haharen kiai gitu lain biasa nama bere hahar ieu deui kula jangkeun kumaha haharen napikeun urang Pematang Kendal anu berkorban tenaga, berkorban pemikiran, berkorban harta untuk merayakan memperingati hari lahir Nabi urang sadaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Syafi'i saur
Syafi'i man jama'a ikhwanan li maulidihi sallallahu alaihi wasallam wa haya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin was syuhada'i was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Saha jalma anu ngumpulkeun dulur baraya tatangga handai tolan sanak saudara tatangga lemur papada Islam diondang dikumpulkeun ka lemur pamatang kenal tujuanna narek naon li maulidihi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati merayakan hari lahirnya Maulid Nabi. Kemudian wahaya alahum to'aman disediakanlah makanan-makanan ayah hakanon ayah kira aku just snack na kalau batani cenah saya pernah wahaya alahum to'aman disediakan makanan baik nu diangseuhkeun ataupun anu diberkatkeun ya. Wa amila isanan di dalamnya berbuat kebaikan hadorot marhaba ngaji Quran maca sholawat ceramahan maka nanti urang pamatang kenal bakal dihudangkeun dina poe kiamat dibarengkeun jeung jalma-jalma siddiqin dibarengkeun jeung orang-orang anu mati syahid dibarengkeun jeung jalma-jalma anu soleh bahkan ditempatkan di surga naim. Alhamdulillah. Oh jauhnya dah korehna mun nyaho kitu mah leuk bebeak los teuing aya kotok hirup megara kisaan enak nya enak diberkatkeun hirup-hirup teh enak gitu. Lagi cek nu ngariung teh kami mah teu ngayakeun kiai nganyor doang kami mah ngariung doang aya ngahadiran acara kumaha ieu kami naon kabagian jak sesiresikti man qasoda maudian yuqra'u bihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam aqtahullahu rodatan min riyadil jannah. Saha jalma anu menuju suatu tempat di mana tempat tersebut diadakan peringatan maulid nabi maka orang tersebut bakal diberi ku Allah taman surga. Alhamdulillah. Poe gede amatnya ganjaran ayo. Mana menang berkah, mana di taman surga. Kok gede amat ganjaranana li annahu ma qasada dzalikal maudi'a illa li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena tepati-pati datang eta jelma ka eta tempat kecuali karena rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ka Kanjeng Rasul, love mahabbah. Saha nabi urang ngaranna jenenganana saha we Muhammad mana eta dia saha ngaranna Muhammad make tasdid nabi urang matanyakeun ka kitu nadi Muhammadun asluhu Muhammadun cek kitu nadi baheula alaji mupa'alun iya tamat yang harpani alamu tadi sana kita ngatin wadatin humak ngani pasona kenulan aja dua pasal Muhammad jadi gitu nadi mahalang gitu ngaran nabi urang mah Muhammad make tasdid jadi henteu sembarangan ieu mah maca salawat Allahumma sholli ala Muhammad mana nabi urang mah make tasdid Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai tasdidna insyaallah termasuk dina adan oge pakai tajwidna ge kunaon ieu mah teu make tasdid kapan as-shalatu khairum minan naum coba tapi lamun make guna dipakai tajwidna as-shalatu khairum minan naum
gitu mata ulah samana ulah sembarangan ngaran nabi orang ngaranna Muhammad lahirna di kota Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau dinamakan dengan tahun gajah. Pan tahun gajah tina lain tahun buut. Cek anakna, kunaha atuh kuloba gajah meureun. Eta urang kudu nyaho riwayat. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena dina masa kelahiran Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya hiji raja ngaranna Abroha anu bertujuan rek ngancurkeun Ka'bah tapi ku Allah ditulungan, ku Allah dibela, datanglah burung ababil eta pasukan Ka'bah dilempari dengan batu-batu kerikil faja'alahum ka'asfim ma'kul sehingga mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat maka dinamakan dengan tahun gajah. Bisa ditanya ku anakku nonton gajah kalau gajah meureun lah bejakeun ngaranna nabi orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramana Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib putra Ki Hasim putra Ki Abimana putra Ki Kusai putra Ki Kilab putra Ki Murrah putra Ki Ka'ab putra Ki Lu'ai putra Ki Ghalib putra Ki Pihir putra Ki Malik putra Ki Nador putra Ki Nanah putra Ki Kuzaimah putra Mudrika putri Ilyas putra Mudor putra Nizar putra Ma'ad putra Adnan tiasa ibu-ibu ente kunaon bapak-bapak hafal alhamdulillah ibuna Siti Aminah putri Ki Wahab putra Ki Abimana putra Ki Zuhra putra Ki Kilab tiasa alhamdulillah putra putri Rasul sadayana ayat 7 babagatilu awewe opat Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim, Siti Ruqayyah, Siti Fatimah, Siti Jenab, Ummu Kulsum tiasa kumang gitu cenah cinta ka Rasul ari bogoh kanu teu wawuh kapan aneh cenah mah bogoh tapi teu wawuh atuh kumaha wajib ka jalma mukalaf kedah terang kana turunan Rasulullah ti jihad ramana sareng ti jihad ibuna wajib hukumna ka jalma anu geus mukalaf nu geus tamyiz nu geus baralek kira-kira orang dia balik apa teu can Berapeng lanjut kiri balik apa alamatul bulugi salasun bila kenal rumahnya supaya nyamun baralek gini rumah ciri-ciri jalma balik eta ayat 3 hiji tamamu komsata asara sanatan bidakari wal unsa sempurna umur 15 tahun di lalaki jeung di awewe tekan pernah awewe tekan mimpi indah tapi umurna geus 15 tahun maka eta awewe hukumna balik lalaki can pernah mimpi indah belum pernah mimpi ihtilam tapi umurna geus 15 tahun eta balik nu kadua nyaeta wal haiduli unsalitis isinin nu kadua ciri balik nyaeta haid di awewe karena umur 8 tahun umurna maka karak 8 tahun kelas 2 SD tapi geus kaluar darah haid eta balik datang di sekolah anak orang misalkan mama enak nulis neng mah getihan nah nu getihan iya henteu ngait kenapa bergelis henteu
henteu disoro-soang henteu ieu mah getihan arahna bae. Oh berarti neng balik. Lamun kamari neng cecan kewajiban sholat engke mah geus getihna saat neng wajib sholat. Lamun kamari neng keluar ngebre-ngebre rambut kanu lalaki lain mahram ti ayeuna mah geura make tiung. Lamun kamari neng keluar make calana bogel make pokek ti kiwari mah geura make calana geura make rok anu panjang karena bitis neng ping-ping neng eta aurat kitu teh bejaan ku teh. Ieu mah kalah kadua hidung sapokolor. Riuk itu dangdanan ngalabalukang. Kadang-kadang hidung nama lampun satiung make sarung tangan kaos kaki aya anakna nu ngabonceng di motor vario make celana bogel. Ieu anak saha teh? Anak kami mung nama SMA kelas 3. Atuh kunaon jamang lain sarua jeung teteh. Baju eta parawan pan malah emangnya masalah buat boh Pak Kiai? Atuh masalah neng gara-gara neuleping-ping dia itu bisa sapoting. Itu masalah kumaha. Ya. Hadirin sadaya rahimakumullah. Nu katilu ciri balik eta kaluar mani di lalaki umur 8 tahun. Umur nama kakarak 8 tahun eta lalaki, tapi geus pernah mimpi indah, geus pernah mimpi udag-udagan di luluk sawit jeung parawan. Hamko hamiho curalo udag-udagan. Ma, aceng mengimpi, ngimpi udah bikang nulis kalau keteng di luluk sawit laju teh nyaho udah aceng bereueus. Nah, eta balik barana. Aceng wajib sholat, aceng naon ngaranna lamun awewe sejen atuh teu beunang, nu hade kiwari mah aceng geus balik. Ta eta urang lamun geus baralarek, urang teh kakenaan ku kawajiban, termasuk urang teh kedah terang tadi pencaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin, teu ieu urang memperingati lahir Kangjeng Nabi. Naon tujuanana? Adalah Kangjeng Nabi diutusna ka urang sadaya, innama buistu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia supaya orang teh baroga tata krama, boga etika, boga akhlak ka Allah, akhlak ka tatangga, akhlak ka salaki, akhlak ka nu saluhureun, akhlak ka nu sahandapeun, akhlak bermasyarakat. Eta dicarioskeun ku Rasul, dicontohan ku Rasul. Muludan teh lain cuma hanya sekedar naon siling tenar-tenar panggung jeung penceramah lain. Kadang-kadang muludan teh kieu, kami mah penceramahna ge di Jakarta. Barang eta ti Sukabaya aing. Kadang-kadang muludan teh hanya sebatas pamer kitu tah. Bukan mengambil hikmah kudu kumaha ieu urang dina kahirupan sapopoe mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi mah baheula keur alit dibelek dadana rek mi'raj dibelek dadana. Naon tujuanna dipikeun kokotor anu aya dina hatena, dipinceun runtahna. Ayeuna urang mah pan loba runtahan bae. Naon runtah? Runtah dina hate erna ria. Naon ria? Hayang ka alem bae sagalana. Nak lempang ke masjid tegara lempang jacan loba nongkrong di buruan tegara bener jadi sioh nu ngalem ria cekang jeung Rasul inna akhwafu ma akhwafu asirkul asgor anu paling pake kasieun ku kaula ti mararaneh nyetak musyrik leutik. Naon musyrik leutik? Ria hayang ka lembang kitu. Kadang-kadang kieu kapannya urang mah sodako ka masjid nu aing 20.000 30.000 cek hiji jelema nu aing ya 1 juta tapi ulah ditulis ngaran aingnya hamba Allah bae siap cek panitia. Barang diumumkeun Ki Kusnadi 20.000, Ki Muhammad 10.000, hamba Allah 2 juta. Hayangnya dia teh hamba Allah aing munguh nama. Atuh ngarang-arang keneh bae.
orang Maria dina hate teh aya bae urang mah teu di alam ku pamajikan ge punung Pak nyun kurung kotok doang kitu aing kah dibalangkeun paluna Pak hadirin sadaya nu kadua runtah anu aya dina hate urang beda jeung Kangjeng Rasul nanya eta ujub naon ujub kagum ka diri sorangan sakieu mah aing hudang tengah penting salat tahajud usolli salat tahajud di rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar Muhammad isa pamatang kenal ngan aing hudang ieu eta sajan teu kanyahoan ku anak teu kanyahoan ku pamajikan teu kanyahoan ku tatangga eta ngahilangkeun kana ganjaran ibadah naon ngalem maneh dina hate eta ngaranna ujubnya kemudian runtah anu saterusna takabur naon takabur asa pangna mun di jawara asa pang jagoanana lamun dina pakaya asa pang sugihna lamun di bikang asa pang geulisna lamun di lalaki asa pang kasepna lamun di kiai jeung santri asa pang boga elmuna lamun di pejabat asa pang luhurna eta ngaranna takabur ngaranna kumaha lamun aya jelema takabur lawanan lawan baheula bapak kolot aing cenah melak mantang beutina sagede leuit gede amat pan takabur deui hayangnya dia anu pake ngulubna hayang kekecengna jeung bapak kolot aing baheula ceuk urang tah kumaha lamun urang takabur kana takabur eta sedekah tih ala ityai fa inna irtiha la tafsaqalatum takabur kana takabur hukumna sedekah ngan wayana ulah ditetrem takabur kemudian hakna naon nu aya dina hati orang hasud naon hasud eta teu senang neuleuh batur neuleuh tatangan neuleuh baraya neuleuh dulur area dina rahmat Allah aya dina kebahagiaan teu senang leutik-leutik aja tatangga meuli motor kumaneh nyeri hulu eta tatangga meuli mobil kumaneh di mobilan eta ngaranna teu senang hasud Kangjeng Rasul mah teu aya ibu teu aya paribasa hasud takabur ria teu aya mantap urang teh mulai ti ayeuna hilang-hilangkeun rasa eta karena urang memperingati maulid Nabi kudu kumaha urang berkehidupan bermasyarakat yang bertetangga hadirin sadaya rahimakumullah kunaon ye Kangjeng Rasul pohara amat kurang ye kudu dimulya-mulya sampai diperingati doang kieu urang teh supaya ingat dengan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul baheula ya tileutik keneh Kangjeng Rasul dimulai kandungan 2 bulan walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syarani ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah Kangjeng Rasul umur 2 bulan dina kandungan ditinggalkeun kudu janten bapana yatim ngaranna mata Kangjeng Rasul mah eta ka anak yatim pohara jasa karunya anak yatim ada bahkan mun aya anak yatim bapak-bapak ibu-ibu usap kurang sirahna usap sirahna kasep sing sabarnya mudah-mudahan anjeun jadi jalma anu soleh soleha mangpaat maslahat hirupna di alam dunia mun bisa mangusap nampilan kudu warna biru atau warna beureuh kumaha lamun urang ngusap sirah anak yatim ganjaran cek Kangjeng Nabi man masaha ala ra'si yatimin rahmatan sahaja anu ngusap kana sirah anak yatim rahmatan karena kasihan rahmatan karena welas rahmatan karena karunya kataballahu bikulli syaratin maras alaihi yaduhu hasanatan maka dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap rambut anu kausap ku leungeun urang
dicatat ku Allah sahiji rambut dijieun hiji kabagusan. Sedengkeun eta buuk pan ngaloyah. Gitu. Sabaraha ribu eta buuk, sabaraha ribu kabagusan. Kumaha mun ngusap sirah anak yatim karena ada udang di balik batu. Diusap sirah indungna, mamah ka mana dek? Atuh lende eta mah. Ya. Ieu mah nu ikhlas. Kumaha mun kitu ngusap sirah anak yatim jampilan 50.000 misalkan. Ka mana mamah dek? Enak bae. Ngaranna mah hugi pangdaekeun indungna. Kitu. Matak sekali kudu nu ikhlas. Lamun ikhlas mah engke balasanana lebih dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun teu ikhlas kadang-kadang harta urang eueuh ganjaran teu meunang. Doang budak leutik ngaranna enek-enekan di luhur jamu teu make calana, enek-enekan nagoni meunang kujang sahiji lepas deui ku nini, beunang deui ku aki jol urang Jakarta. Neng, turun bikang-bikang naik na jamu, beri teu calana, turun eta budak leutik teh dibere duit 50.000. Ieu bejakeun ka mama, meser calana kitu. Balik budak leutik. Mama, neng meunang duit ti saha? Aya urang Jakarta neng enek-enekan di luhur jamu teu make calana. Kita turun di pasieun artis 50.000. Cek indungna anak aing bae 50.000. Mual lamun aing makana 1 juta aja nya cek indung. Tah, aing budak leutik mata di tengah aja, ikhlas. Indungna mah ngarep. Naik indungna ka luhur jamu anu tadi teh ya. Unduk-unduk ka anak oni. Meunang kujang sahiji, leupeus deui ku nini, beunang deui ku aki, cek ieu bapak-bapak. Oi, pan ieu mah kolot. Ibu, turun. Turun dibere duit, dia cenah 2.000 jeung beli silet. Terus. Kunaon sabab eta? Ku ngarepkeun, teu ikhlas, teu karena Allah. Mata urang ge ka anak yatim, atuh nu ikhlas, sedekah urang nu ikhlas, insyaallah ganjaranna berlipat ganda. Ibu hadirin sadaya rahimakumullah. Kudu kumaha urang nyontoh akhlak Rasul jeung tatangga jeung baraya. Kangjeng Rasul mah resep bergaulna jeung jelma-jelma miskin, beda jeung urang. Urang apa eta bergaul beuh hayang nu berkelas we. Hayang jeung anu geus boga ngaran supaya kabawa tenan. Ai Kangjeng Rasul mah resep hijian jeung jalma anu fakir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidul haya. Kangjeng Rasul mah gede ka isin dina arti dina berbuat salah. Gitu. Ai urang mah kadang-kadang teu boga kaisin, mana incu geus loba, anak geus roai, aya jaipongan, aya dangdut, masih nyawer keneh hati-hati. Cek sinden pecak, anu mana? Buku sinden age pecak, aya deui tah. Nyawer, teu boga kaisin urang mah boro Kangjeng Rasul mah kujugat joget ku ungklak-ingklak. Kangjeng Rasul mah kada lebitisna bage isin. Beda jeung urang-urang malalaki kolot lelempangan ka lemur make kokolor kada leutur beri duit sreklok. Emangna aurat lalaki ge. Aurat lalaki teh baina siratul warukbati walakin yajibu sitruhuma, tapi wajib nutupan tuur jeung bujal. Ieu meriuk-riuknya jangkung make kokolor nu pendek atupan tulang lojor jasa. Cek anjing di kolong. Wih henteu disogot bae. Sadidul haya loba kaisin Kangjeng Rasul mana adanya gitu isin Kangjeng Rasul mah isinan gitu wa yuhibbul fuqara awal masakin. Kangjeng Rasul mah resep ka jalma-jalma fakir jeung jalma-jalma miskin. Hijiana Kangjeng Rasul mah resep jeung iringan nu fakir, resep jeung iringan nu miskin. Ai urang lain urang mah ulang ai jeung eta dia bisi katepaan miskin. Gitu urang. Ya, anu ada. Kangjeng Rasul masih kitu. Bahkan ketika ada tetangga yang sakit baik miskin atau kaya, Kangjeng Rasul mah wa ya'utu maradahum anu gering-geringna ditoong. Yo,
hak tatangga teh doang gitu. Bila mana aya tatangga anu gering longok ku urang assalamualaikum waalaikumsalam teh tira ya undur nabi menembe ka beja cabak panangana cabak tarangna lamun papada jenisnya gitu teh sing sabarnya teu aya hiji panyakit nu teu aya ubarna teh mudah-mudahan sing geura cager sing sabar mudah-mudahan teh udurna sing diganjar ku Allah Subhanahu wa taala batur ge teh loba nu paraheun ti calager deui plong rasa ai urang kadang-kadang nong nu muriang dicabak urang teh ai mah kamari ge dulur abi doang kieu panyakitna doang teteh lah bae oh eta manuk kitu budak ulasina naong nu gering mending dijijing kerah bajuna titah kaluar dasar batur geus khawatir bae kalah di ewu-ewu sakali itu tambah metro mentak nu ade toong nu gering kuari mah pan geus sok pangajian ieu nya baheula macan pangajian eta naong nu gering teh ngadon merangakan coba ge baheula mah naong nu ngalahir ge naong nu ngajuru baheula yo paneta kanu ngajuru ka ditu nanti tadi juru cenah eta bisa melepeupeun heueuh retok nya melepeupeun kapan lagi eta congkep diarah teh atuh pan madang didinya baheula mah nu ngalahirna dahar teh kabagian sameleupeuh bojong congkep kudu noong ai kuari mah geus ngararaji nyahoon kana sedekah hayeuna ngorok bukan mican boga bawaeun kuari mah nomorok teh nu mawa pempes nu mawa sabun nya nu mawa naon ngaranna pangais orok nu mawa susu kaleng jeung sa susu kaleng jeung bapana eta kitu baheula mah wa ya'udu maradahum kemudian naon wayat ba'u janajatahum aya nu maot ku Kangjeng Rasul mah dianterkeun ka ditu ka pakuburan urang mah kadang-kadang cuek bae aya tatangga eta nu maotkeun sanyana pangulu jeung keluargana nu nuturkeun komo lamun jelema teu boga nu paehna atuh akur teu akur eta mah fakta ieu kitu di mana ge alet sok iringan kami budak jelema kamarana yo oh cenah baralik cek keluargana kami mah jelema teu boga ieu ka oh laki kituan di sarua bae paeh mah nu boga ge lain kana pajero kana pasaran sugan anu paeh anu sugih mah cenah kuburanana 2 hektar setengah ja sugih henteu sadek kitu bae sugan cenah boehna ge boeh lepis aya kantongan henteu sarua bae sugan cenah nu sugih mah boehna pink warna-warni atuh mun boeh pink eta pan mun jadi bobongkong teh serem lucu unyu-unyu aya bobongkong di tengah jalan celok peping atuh mending diajak tari kabeh ge nu sugih anu miskin kuburana sagede kitu dibawana pasaran yang sama kendaraan yang sama sedangkan kendaraan eta mah bila mana aya nu buat kalau aya kabeja balik deui awas terus kana kendaraan eta mantak eta urang jeung tatangga jeung baraya ulah aya paribasa ngagura taneuh cek Kangjeng Rasul ulah liwat ti 3 poe mumusuhan jeung tatangga jeung baraya mah ieu mah teudeuk aing nyabakan dia ulah jengke kanu aing atuh nah lempang jengke aja cangkel sing akur nya karena lamun teu akur ulah teh di akhirat di dunia geus ngarasa kasiksa mana nek ka mana ka nek nyam pacul ka mana ka barengkok nani pamatang kenal eueuh aya poe lain kana bogana kan kasiksa di dunia keneh ulah gagal sing akur jeung baraya jeung tatangga insyaallah bahkan Kak Imam Ghazali orang di masyarakat eta kudu kumaha kun kal yadaini wala takun kal udunaini jadilah bagaikan 2 tangan jangan seperti 2 telinga kumaha 2 leungeun di masyarakat contohna sanajan status sosial berbeda nu katuhu mah mulia nu kenca mah hina tapi sama-sama saling tolong menolong cek kenca teh aing atelhu teu perlu dionak digalos cek katuhu aing cangkel cak dipencekan siling sampun laju cek si katuhu teh diajak kenca dia mah pagawean aya paling ge ngobelan yang tai dia mah hina
aing mah katuh paranti sesalaman paranti narimengeun ulah ewuh dia kenca engke lamun boga milik urang karangkas meuli jam jeung aing dia nu make. Oh nya sejam lah ya guys nu kenca nu make ulah duang dua ceuli ulah teh seuing tulungan teh ceuli papangih ge telok. Di mana ceuli nu ieu nyamper samperkeun ka dieu eta disamperkeun ka dieu jadi di lembur eta kudu doang dua leungeun urang teh nu hiji atel garo sanajan nu ieu sugih ieu miskin ieu luhur pangkat ieu hana pangkat tetep kudu ngahiji mantak di lembur mah ulah pakia-kia ulah pagagah-gagah ulah pasohor-sohor. Dan mun eueuh aing moal jalan cek nu saurang mun eueuh aing atuh komo moal jalan pokona mun eueuh aing gedak atuh moal ulah kitu tua. Ini sama-sama hasil kita bersama menang musyawarah nu sugih nu miskin nu kuat nu lemah nu sugih nu kaya sehingga terjadi acara pada malam hari ini adalah berkat kebersamaan persatuan dan kesatuan. Mana contohna mobil dan truk mobil kol diesel hayang mawa balken ka karang hantu lamun pagagah-gagah moal datang cekapna cek huluna mun eueuh aing badak moal datang eta kayu ka ditu ka karang hantu cek bakomo mun eueuh aing mah cek sasis komo mun eueuh aing cek mesin komo mun eueuh aing cek ban komo mun eueuh aing cek pentil mun eueuh kami ge meureun nya padahal na pentil leutik tapi lamun teu diajakan atuh kumaha jangina kempes. Jadi di lembur eta orang kudu ngaji nu mana nu gede kita bersama-sama ibadah ya nu geus ahli ibadah ajak tatangga baraya ka masjid hayu dak berjamaah ka masjid hayu dak si masjid urang ge meunang capek geus kitu mangkas muludan meunang hidayah daek salat ka masjid eta ulah geuradio mekon budak halodong ngalojoran kunaon dia ka masjid pamajikanna mah geus ngadoa ba Gusti kuhayangi abi boga salat kedua batu daek ngaji daek ka masjid hayang abi mah ya Allah 2 tahun pamajikanna ceurik bae unggal salat dijabah ku Allah kasmuludan daek ka masjid karaki ngolol batur halodong ngalojoran jak pamajikanna nan moal ka masjid daek kitu ka moal meureun aing mah dah kunaon moal nyawah urang dieu kunaon halodok cenah ge ngalojoran aing ka masjid tak eta ulah radio meken kada geus meunang 3 bulan karena kau jadi ka masjid nanti kadal berarti pada tok kadal yang bisi gamah bae kuari mah geus tetek dia ngeunaheun ya kadal itu ulah eta batur sebab ngasupkeun jelema ka masjid mah lamun teu meunang hidayah ripuh babari keneh naekeun hartina kebojalu kana mobil osbak kebojalu mana ditaekeun kana mobil osbak sogrokeun kurang huluna sintro kanjut nalaju naik bae cenah ge ulah ge cek bos kebo tapi lamun salaki teteh digusur ka lawang masjid sintro ku teteh kanjut asup mah nampiling paling lagi mentak kudu menang hidayah nyawa insyaallah menang hidayah mengkung aya keneh nu ngajak para kiai para ulama para kiai para kasepuhan aya keneh ngararaji ka pangajian lagi eta jelema nu telok daek ngararaji teh naon bakal kaduhung kitu jagana ai kuari mah moal kaduhung ya tuh kuari mah biasa bae ai mah baro kada kieu teu ngaji teh mah anggeus maju alhamdulillah ku teu ngaji tapi jaga dina poe kiamat jelema anu telok ngaji nu telok nanti lah woi ngomong nu telok naon nu telok ngaji aing bae dak heuy makan nu telok ngajak bakal kumaha eta jaga bakal nangtep tumur bakal kaduhung nu teu aya tungtungna susah taya sudanna dina poe kiamat bakal kaduhung asadun nasi hasaratan yaumal kiamati pangrosa-rosaan kaduhungna pangrosa-rosa nalangsana dina poe kiamat nyaeta rajulun hiji lalaki anu amkanahu tolabul ilmi malam yatlubuhu ada
waktu loba kesempatan pikenyangan ilmu keur di alam dunia tapi manehna teu guru kana ilmu jaga bakal nangkep tul kaduhung nu teu aya kabina-bina mana kongang rokok boga motor aya bensinan awak cager pamajikan nitah ros kageur ngaji henteu teu ngaji kalah hendak keman kanyut bae kaduhung jaga aduh mantak ngararaji insyaallah meungpeung araya keneh ya ibu-ibu aya sok ngaji mangke paham kana tata cara ngahormat salaki aya kitu bikang anu bagus teh nu kumaha kitu kiai naon teh anu tarangna kajaman terangan irungna kuwung-kuwungan halisna ngajeler bae bibirna ngagondewa buntuna lir sigi bonteng gadona lir nog sapotong bodina lir gitar India lamun lempang sok ngajakan hayu dan tanu kitu lain nu kitu awe bagus cek Kangjeng Rasul pang bagus-bagusan awewe cek Kangjeng Rasul khairun nisa'i idza nadarta saratka pang bagus-bagusan awewe lamun ditingali ku salakina memberikan kebahagiaan kepada suami salaki tas yen pabinihan di sawah pamajikan geus cambut nalawang dapur angeus ka pabinihan angeus ka salakina mun teu murid kalau wong teh kuat angeus datang di warung kumaha kanu balanja sun iya masalah kita datang nyabak iya nyabak itu puliwang kudu tadi paelu beri jam datang jam 5 sore lain geramani pamajikan teh ngageulis anak panian salaki datang gara sambut iya mah buuk krintik ngajawi kuik kumaneh teh can mani beri jeung alem sore-sore datang salakina cek salakina wa ilahukum ilahu wahidul ilah Allahu la ilahu naon oh horeng dalia nya sugan aing mah dia umisid yang diri sore gahiu horeng dalia burung sambutlah suami idana darta saratka ketika dipandang ke suami memberikan kebahagiaan gitu nyerengeh bae teteh mah nyerengeh begitu salaki bunga sebab ibu-ibu mah jantungna rumah jantungna keluarga lamun ibu-ibuna bahagia seisi rumah lamun ibu-ibuna rungsing seisi rumah contoh pamajikan orang di dapur ngagoreng dangdut salatun wassalamullah ala taha rasulillah karece kadenge ku urang mah urang ini nyotrok we dalem dirasa anak rancong Pak nu lalaki nu bikang bunga udrat ajot kana meja kana kursi urang adalah dapur bunga tapi lamun teteh di dapur kontrang bulan terang pentrong anak kalapur baik menjat kayu nyamuni di sisi kursi kunang aceh sieun ka mama nu bikang nyumput ka kamar kunang nu geus sieun ka mama akhirna salakina genep nyenget rokok eta gas ge nyetrekeun gas ge anda sieun ka deui ku pamajikan soalnya sok benang kabehan mantak ibu-ibu harus selalu bahagia kumaha cenah kami ngabahagiaan kawin anak kiai bogohnya bohong teu bohong tetep bae ibu mah bahagia harus dengan ibu-ibu mah rata-rata na kiai Allah pamajikan kiai beneran bere kurang duit 2000 mual seri mual sebab gambar duit 2000 ge henteu seri baeud bere kurang 5000 mual seri sebab gambar 5000 baeud bere kurang 10.000 mual seri sebab gambar duit 10.000 baeud bere 20.000 mual seri sebab gambar duit 20.000 ge baeud bere kurang 50.000 ngan hukum doang dina juru bibir lamun yang seri bere nu 100 sebab gambar duit 100 mah senyum jadi kumaha mah kumaha pamerena gitu hadirin sadaya ibu-ibu lamun dipandang ku suami berikan kebahagiaan kepada suami eta istri anu bagus cek Kangjeng Rasul ngeun ulah kumaha kaneron
Ieu mah ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Boga duit, boga duit, sambut dengan bahagia. Awas nu ada. Ya. Nu ada. Salaki urang. Ya. Wa in amartaha atau aska lamun diparentah ku anjeun nurut ka anjeun eta awe anu bagus. Cek salakina mama tolong bikinin kopi dong. Atuh ngajrot teh kanapun kan itu. Betusan neuk walet, neuk kupu-kupu, namanya neuk angkot. Neuk top kopi nu aya bae eta mah pleklok. Beleom pucai panas galok ke 18 kali kontreng saat balik rumah mangga kakak waduh pan sedap ya cek salakina jeung rokona geulis sakalian di mana kak di dapur jenggas nanya muhun cilong pemajikan ka dapur mangga kakak gogodoh cenah gorengkeun he loba amat di parentah mending ngaleut parentah pamajikan nu hayang ka surga nurut bae dibikeun rokok jenggasna pluk beraga ka deket suku ai goler eta teh kotok cek salakina dak teh kotok tah cenah ai teh kotok mah ulah nuk dak saha nu pangheulaan manggih eta nu miceun beneran ieu mah kadang-kadang bang di masjid oge kolot kalah dipilih-pilih lupa helaan manggih, lu bicara kumaha manggih na bareng rontok ku saduaan teu kotok aing mah gitu ieu mah boro-boro nya wa in amarta atu teh nu hade teh ka salaki teh calon asup surga teh syaratna nurut ka salaki teh ieu mantas buludan teh lamun diajak ku salaki ulah sok doang lauk sapu-sapu nangkon kana bilik atawa kana temokan bahasa namun musim hujan teuris mun halodo eueuh cai itu bahasana ulah loba kahayang eueuh cai salakina mawaan kana motor dompleng minuhan kobak riud ti sore kene pinuh kobak haran salaki pasti namain tenan datang ka ti peuting cek salakin ditungguan teu pinah-pinah Adam deui biasalatu khairun minan naum hudang be salakina dikenyang meta pangbedolan kobak dorong dipedol saat kobakna pamajikan hudang kak kamana cai bedolkeun ku aing pan dibedolkeun tadi nama jeung mandi berebung diana ge wedel bedolkeun ku aing tapi kula ge satuju eta ulama lamun tukang ojek mual ngojek ulama lamun tukang kasawah mual kasawah kula poe harita mah moal gitu sebab gugur napakoh daek salamat mun urang mah gugur napakoh kumaha teh kana duit geus dibikeun beas geus dibikeun atuh tambah-tambah bae mah tah eta nu ade teh nu ade bikeun kudu nama teh tanya salaki ka abdi dipake moal ieu malam Jumat lamun abdi bade dianggo abdi rek sadangdan lamun abdi moal dianggo abdi rek sautan ieu mah jan gaur-gaur ditanya ke sautan ieu mah salakina pait ai salaki kabur menyer nu habis ulah nu di mah pait bang angga teh eta lain laladan teh bukan dina kitab ukul jan kudu kitu teh kudu nurut ka salaki zaman kuari mah tekanan teh eta salaki dahar teh nyium sorangan doang prasmanan di Mejikom baheula mah baheula neuleuin ungkula jeung bapa kula oh bobokona diangseukeun kobokana diangseukeun centongna diangseukeun dipangnyukeun lagi cek abah kula teh hayu dak cenah bandak bahasana nya hayu dak dahar kami geus beri ngakeul didelekeun pan uap suami gede taleutik gemul tah gitu ibu-ibu kuari di luar ngelek-ngelek anak oh bapak si dede mah geus celok ngahariukeun manehna mah sanggup nyolokeun laju cenah dongeuna ngabrek endog bapak si dede mah kitu lamun cenah cai nak ngopi naheur jeung ku manehna bapak geus ngeunaheun teh abi bapak si dede mah telok loba cacahan horeng mah ieu kami lain kudu hayang cacahan dan aing ngomongnya sieun basea kami hayang nama teuing kami dahar yang sehat
centong diangsekeun hayangan kami sieun pasea kalah darpan kadua ucing kami mah kalau nyacing yang rumah tangga jeung dia ieu meok cek ucing dah eta ibu eta hal sepele nu kararitu geus teu dipanarake nya nak di mana orang kebahagiaannya diukur dengan pendapatan padahal nama eta bu kebahagiaan yang hakiki kebahagiaan di rumah tangga adalah saling menghormati saling menghargai muji karena kelebihan masing-masing kemudian memaklumi karena kekurangan masing-masing gitu eta salaki kudu tanggung jawab kadang-kadang kurang lamun mantas ceramah kieu ya kuring ieu tujuan nama hayang ngakurkeun sahaki jeung pamajikan supaya sesuai jeung agama kakala datang ka imah para rasea kadenge kuku maneh cek kiai teh tadi sudah datang alhamdulillah inti tadi hadirin sadaya rahimakumullah bukan saya yang nyerah akan tetapi waktu yang menyerah alhamdulillah orang bagi baik karena anu diangken-angken kurang guru orang sepuh orang kasepuhan orang tos dongkap dengan selamat mudah-mudahan anjeunna tiasa ngeusi menang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala hadirin sadaya rahimakumullah hapunten anu kasuhun sim abdi terlalu naon ngaranna bersemangat karena ieu mulut perdana Kiai Hampura mudah-mudahan sakedik ageungna aya barokah manfaat hapunten bila mana penyampaian simkuring teu akur sareng hukum teu sesuai sareng kahoyong urang dieu anu kahartos eta hidayah ti Allah kanggo disampaikeun anu teu kahartos eta adalah keterbatasan simkuring mudah-mudahan tiasa ngamaaf sareng ngamaklum billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, usai sudah acara Tatbiqul Islamiyah yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita sekalian, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum guru kita Bapak